hiji duit pamarentah mun didahar ku urang minimal moal khusyuk. Nomor kedua semangat ibadah delekeun pamarentah aya semangat ibadah ngaji eueuh delekeun mana aya nu semangat camat bupati gubernur kana ngaji eueuh cenah itu di pondok mah ngaji lain ngaji tamah ngarekrut untuk membesarkan dirina jangan ngaji mah lain kos kitu cehe duit rakyat dileg-leg getih eta mun dipencet keluar getih di dia di dahar ku kiai wah mabok kiai mabok getih ini ulah sembarangan eta teu boga keyakinan kiai nu kosara itu kuduna kumaha bere misalnya ayeuna ku gubernur tah anti saya mah jangan tambah lagi atuh berapa itu 30 juta tidak saya mah enggak haram bere 50 juta tambahnya berapa 10 lagi dah tolol tahan adu tawar berapa eta kos itu tuh